Ngurak pejana di sawah ieu mah belut nage 5 kiloan puarah dah. Bejeng acelian di cenah belut nat. Baru kayak kurap dia kenaon kurap. Ih udah sabudak perunyus tong kita atuh perunyus maneh teh pernah teh keur hamil. Nya terus nan urusan jeung nu hamil sia mah. Cileuk ya geda aya nu hamil. Eta geuning. Isi duit kemana? Ih meni kitu na we amang kurunyus. Awas si duit mah tuh keur gawe ulah diajakan ulin. Bari lain arek diajakan ulin lain ku aing mah diajakan ngurak. Ye ulah diajakan ngurak ye kunaon cenah. Tuh geuning si jangkar kedek keur kanur geuningan. Jangan ngurak aku aing. Jangkar sirit, kenaon sih teh kikituan? Ke tanur. Kenaon kikituan? Kadi orang ngurak jeung aing. Ngurak. Hayu yuk. Tuh kayak di situ dong, kikituan balina oge, kotor sia teh. Ini kena ngurak jeung aing. Nyus barani kotor itu baik. Heuh nya baik. Gaya tuh ari baik mah aing aek ngurak. Tuh ngilu-ngilu. Pongko berani kotor itu baik sakalah nuturkeun ka aing marek ngurak sorangan. Mong bosan tanur bae ngurak. Hayu atuh. Iya sih dut belut anu 5 kilo teh beratna dut. Mana. Iya berjeng acelian saya teh dut. Ulah kitu-kitu atuh sia teh kabur. Sia mah kabur we. Ulah di tah ya di liang Di mana 4 kilo. Hei barudak ngarualap di dinya sapen piring kucai beak. Eta ibi-ibi kos we ku batur tadi bawa galengan ka imah. Imah tibang diurekan galengan. Hei manang sagara dibabet keur tah. Tah dibalik geus ya. Sana belok ini teh eta mah. Si